Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Muhammad Adnan Kalis di kelas Ekstelin A. Abdi ayeuna hoyong maca tugas biantara basa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring di PH. Sareng rancangan sadayana anu dipikirnya. Namun tipayun hayu urang sanggakeun puji syukur ka Gusti Allah anu parantos ngaparin waktos ka urang sadayana. Dugi katiasa patepang rarai di kelas ieu dina kayaan sehat walafiat. Rancangan sareng guru sadayana anu kusim kuring dipehormat dina ieu kesempatan sing kuring bade nyanggakeun biantara ngeunaan pentingna hirup sehat pikeun urang sadaya. Urang sadaya kedah ngajaga kebersihan lingkungan oke awal sorangan sanguan dijauhkan tina sagala rupa penyakit. Ku kituna urang kedah menjalankan hirup sehat unggal dinten ku cara-cara nu sehat. Contohna maresihan awak atau nanti mandi, Nama aplikasinya apa? motong kuku, nyikat kaos secara rutin, eta teh mangrupa contoh sederhana tina pola hirup sehat. Contoh sejenna di lingkungan sekolah urang kedah mikeun peluntah kana tempatna, henteu nyidu sagawaya, nutupan bahang, lamun batu atau napi bersih, serta melaksanakan kewajiban piket di sekolah. Urang kedah mikanyakeun kebersihan saha teh urang ngoge bersih. Konsep itu kiantara singget ti sing kuring. Upami aya kecap anu kirang marenah atau napi kirang bahati, sing kuring nyohongkeun yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, gue nggak tahu.